Andai aing jadi jelema beunghar ulin kari ulin sarapan ge meureunna jeung roti aing teh mobil gonta-ganti awewe loba geus meureun mah kurang nanaon aduh meureunnan barudak teh digarawekeun ku aing babaturan teh mun aing jadi jelema beunghar Ai sia mah ngahayal kitu nya mau diijabah atuh ku Gusti Allah oge niatna ge geus goreng di mana-mana mun hayang beunghar usaha heula di mana-mana ge pait heula tuh tuluy manis henteu tuluy manis wae pait heula urang teh kayak geus pait pasti aya manis tah kitu urang oge mun hayang beunghar nya usaha heula nya kumaha aing wae atuh tara ge ngahayal ieu mah terus mun maneh beunghar kumaha aing mah nya lamun jadi beunghar meureunnan nya aing mah meureunnan ulin unggal poe aing mah meureunnan mobil gonta-ganti awewe gonta-ganti aduh aing mah meureunnan duit pinuh meureunnan geus rek tinggal naon aing ulin wae meureun jeung ulin geus ai sia mah saroe kitu-kitu keneh kos aing goblok geus lah aing mah capek gimana mah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Subscribe mah. Subscribe aku.